sanksi ngarusak akal mabok ngarusak akal negara bakal ambuh lamun pemuda nak muara rabok ndak kumahan teruskeun ieu negara sementara persaingan anu luar biasa negara tetangga orang Malaysia nu geus kaciri ku urang kadenge ku urang maju padahal guguruna di Indonesia Thailand geus maju Korea nu kamari di bawah Indonesia kuari politik geus aya di awang-awang Korea mah Vietnam nu kamari ieu mah lah sapira Vietnam kebo malulu di Vietnam mah tapi kuari geus maju luar biasa Vietnam bae geus bisa ngulinkeun politik jeung perekonomianna sehingga stabil ai di Indonesia ya kieu-kieu bae lantaran kadenge ku urang SMP mabok SMA mabok geus kuliahna ge mabok ketika jadi DPR mabok la ilaha urang nuluykeun materi pangaosan urang mengenai diat. Urang lamun nyaritakeun tentang jinayat hiji kisos nomor kadua diat nu sakieu panjang. Moal keneh panjang keneh lalakonna. Bangsa aki-aki mah nyaho datang ka tamat nyaon teh. Sekaburu ninggalkeun dunia panjang. Bari geus eueuh anu ngalaksanakeun. Komo di Indonesia mah. Sekian calon presiden nundek siap mingpi negara encannya hoknya karena urusan dia encannya hok kabeh mentak telayak jadi presiden kabeh sebabnya babna bab korupsi melulu ieu bab diat bacan orang diaji geus atuh salah saurang di antara urang nu nyaho kana bab diat ye bab kisos coba atuh jadi presiden disiapkeun jadi kan araraman negara salaya nu ngabunuh paehan deui ngarusak bayar diat aman jadi ieu mah kesel urang ngadaguan senturi gitu puguh ka ler kidulna rakyat datang ka sarareueul kumaha putusanana angel datang ka urang kumaha ieu ujung puhuna apindo datang ka si ical deuk naek deui ku ari teu puguh keputusanana eta teh kumaha nu calon presiden teh kadanan ku bab kisos mah atuh ieu mah hukum Al-Qur'an ieu atuh nyana nu deuk neruskeun lalakon Amerika demokrasi mana calon presiden di urang teh deuk ngalanjutkeun aturan-aturan Amerika kabeh ge berdasarkan demokrasi jadi urang mah deuk jadi pangladen Amerika riweuh-riweuh teh ingat tuh presiden jadi kitu deui teu aya nu rek ngarobah calon presiden teh di TV nyana ngomong kalau rakyat Indonesia tidak sholat zuhur asar panggil maghrib belum sholat saya bunuh termasuk saya sendiri para rae kadanan ku kitu moal meureun datang ka irage di Indonesia meja nagarana lain negara Quran nagarana negara Walanda atuh kadanan ku cara tadi mah ieu be teu sing puguh ujung puhuna
hayang urang boga pamimpin teh nu jelas saha cenah kieu nu pangjelasna sugan nu bewok sugan nu mana tanyakeun ka Ki Pudoli teh urusan bos gitu agar lu jelas suatu hararese we gitu. Masyaallah kan kayak hukum nuku orang diaji sama sekali teu dilaksanakeun geus urang ieu ngaji ilmu bab jinayat pelebah diat ieu mah ngan sakadar koleksi di jero hate moal dilaksanakeun mantak emang ngaji nu bakal moal dilaksanakeun eta mah bari hees ge masalah bari nundutan ge masalah sak nu di tukang kiai kula teu kudu dibejaan tah mah geus jadi watak tah kula mah ya Allah ya Rabbi tapi orang bersyukur ka Gusti Allah ngaji fikih orang datang ka nganyahokeun bab diat sanajan teu masantri ai santri mah bab-bab kos kieu teh lah biasa diaji utawi ikut iki beres utawi ikut beres ai bisa wapagon teu kan geus teu aneh ada gitu saya orang lembur anu tadina sakola bae anu tadina putus sekolah gawe hajuna atawa dagang teu pernah ngaji nu kos kitu barang ngadenge teh kaget ai santri mah ustad ge teu kararaget teu sebab geus biasa teh mah urang ngaji hitung-hitung hiburan sugan bae hate urang terhibur sebab hiburan ieu mah hiburan nu menuju ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala loba ngaji hiburan teh aya ngaji jeung Kiai Golkar hiburan kantong tuh balik di barare ongkos di dituna atuh disadiakeun prasmanan segala rupa aju ngaji nage teh jauh we ti bab-bab lah ukar itu we kiai lain nambahan ilmu ngurangan ilmu ngaji kos kitu mah kapepet ka hijab nyana nage moal bisa ibadah ka Allah kita hiburan ge teh mah kos kitu tah 2 kali ngaji kebeuli beban lumayan hiji cabang masalah jabangan masalah diat nu tadi urang ngalauna ngajina ge mau dipake ieu filakli diatun tetep dina ngarusak akal ari diatun diat akal teh paling mulia di manusia nu mantap wajib dijaga akal ketika ngarusak akal baik dirina sorangan maupun batur ieu dikenakeun sanksi haram ngarusak akal sebab ngabedakeun antara hewan nu mukalaf jeung nu goer mukalaf adalah akal geus paling mulia di diri manusia adalah akal hewan ge boga akal cek sakaol mah hewan mah teu boga akal boga ge nyana mangan sakadar pikiran doang beda akal jeung pikiran geus pang
pinter-pinterna di hewan pecang. Nu ngelehkeun pecang jeung buaya pecang mah meunang, jeung maung pecang mah meunang, ngan nyana nu taak eleh ku tutut doang. Eleh ku tututnya. Ai bangsa nu saja-saja we geus ku pecang lah. Insyaallah. Aya buaya. Ajak buaya deuk lompat ka wadah siap pecah. Aing teh jadi raja di cai. Sia geus katewak suku sia ku aing. Jadi mangsa aing. Ieu mah geus we hukum rimba. Di leuweung bejana nu jadi raja mau. Ai di cai mah. Ye suku sia ku aing geus beunah. Deuk ka mana lompat. Bejana siap pinter. Ai geus beunang suku nama kieu deuk ka mana. Jicak bejang atuh ai kula mah wayah paeh-paeh bae. Wayah hirup-hirup bae, tamajan aku batur pajar pinter. Asa kadar beja-beja bat. Teu aya kurasugan sieun bakal bae. Teu deuk dilegleg atuh mangga wae ya wayah jadi mangsa mamangsa ngan kieu ceknya. Mulai kira-kira lamun kula di dahar ku didinya bakal seubeuh apa henteu gitu. Nah tuh awak kula pan leutik jeung keur kuru mantak naon ku ari mah kula ayeuna sebrangkeun ka belah ditu tungguan saminggu di ditu keuna lintuh heula geus lintuh kula deuk nyerahkeun diri kan ngeunaheun di daharna pulen beukan ngeunaheun daripada ayeuna dahar haju kurang keneh ji bener oge nya sia buaya kublon eta buaya eta kitu bae eta batu ai deuk di dahar ayeuna bakal moal ngan tinggal tulang dong los kula ngan alangkah ngeunahna mun ngadahar nu lintu bahkan kula deuk ngumpulkeun nu aya di ditu aya sabaraha 5 ke 10 geus dibere ku kula bonusna geus sapoe hiji ge tamun aya 10 kan 10 poin geus tah tanggung jawab kula geus nu bener siapa cau kos kakarak wau bae itu becak ku pinter-pinter teh si becak. Jia tuh boleh teh sokos kitu sia malu bat atuh pan diseberangkeun ka ditu mah itu mah pulau leutik deuk lupat ka mana ka dieu cai ka ditu cai. Ai kitu nyebrangna kumaha? Atuh nyebrangna mah wayahna bae buaya-buaya nu aya di dieu atuh tah ambay geuna ngabaris geus kula bakal ngaluncat ka ditu. Jeung gede kieu hese atuh. Sumpah sia geus teu kudu sumpah. Kula kuari gede di dahar masalah ngan atulah sabira tulang. Atuh kumpulkeun ku buaya, ngabaris buaya. Geus sakeun atuh, geus ngabaris lah kula bari dihitung aya sabaraha ieu buaya kula bari ngaluncat bari ngitung ke pecang nu aya di ditu ku kula neuk dikumpulkeun, deuk dibawa ka dieu. Bagus cak buaya. Ngaluncat kana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dadah saya geus datang ka dieu mah deuk emaknya nyampurkeun nyana eta pecang eta kos kitu kuari ge jelema loba nu bertipe pecang percis nu ngarayu awewe geus reuneuh ditinggalkeun urang mana cenah kita eta pecangna urang Cikupa loba jasa eta anu deuk digawe haju kudu make gitu nyogok beuh ku omonganna kabombroy jasa asal aya 3 juta bae heulanan engke sia tanggung jawab asukan geus tah mah kumaha aing bae jalain wau saliwat sia teh jeung aing mah aing teu boga deuk hijeum tah naon tah masia heulanan jangkena mah teu ngeunaheun da ditu geus digawe dikumpulkeun aya 10-an mah pan jadi 30 juta berangkat bae nyana eueuh tarang eueuh bujur pecang eta
urang mana eta becangna urang bojong oban opos ambalaya ya eta becang bego loba di urang akal wajib dijaga kurang lantaran ngabedakeun antara hewan-hewan nu sejen eta adalah akal nu di jerona bakal timbul fikir luhurna manusia tergantung kumaha akal jeung pikiranana akalna jeung pikiranna handaplah derajat manusia akalna luhurlah derajat manusia baik urusan dunia makin luhur akalna makin pinter makin hebat komo urusan ke akhirat mah makin hebat akalna jeung pikiranana dibersihan sehingga tertuju ke Gusti Allah makin bersih akal makin luhur derajat makin bersih makin luhur makin bersih makin luhur sebab nu ngahalangan di diri urang eta loba jasa hiji makhluk dua dunia tilu nafsu opat setan iyalah kudu dibersihan setik makin bersih makin plong ke Allah makin bersih makin plong makin bersih makin plong bersih jasa nikmat hirup teh ngeunaheun jasa tah etalah akal nah ketika akal dirusak ieu dikenakeun sanksi diat ilakli dia tuneta tetap dina ngarusak akal wajib diat ngan lamun urang hayang loba akal nyandung wah loba jasa tah geus akal ukal ekol geus nu nyandung mah pohara bae moal katuturkeun geus kurang moal pamajikanna geus puyengeun akalna loba jasa pohara taman nu nyandung makin loba tilu makin loba akal opat geus pohara jasa moal katuturkeun bae geus nu nyandung 2 tambah akal nyandung 3 tambah deui nyandung 4 mun hayang kanyahoan pinterna urang nyandung coba ge ujianna geus moal katuturkeun geus luar leorna luas leos sana belut lesangnya leuwih lesang wow jeung kiai dipake bebejakan nu kolot deui kiai mah kiai bejakan nu kiai atuh tenang we nu kolot mah bugaheun jasa salaki ku loba kiai mah kiai barang diselidik teh aya haji cenah di dinya urang ai teu ngayakeun penyaos sorangan ai ngayakeun jauh aja geus we aya pan kiai ge ilu ngabohong ilu pinter kiai ge ilu pinter ngagujebur ka neraka kabehan yang mabakalna ieu eta nu nyandung eta kos masyaallah mudah-mudahan nu nyararandung dikasorgakeun aja lagi teh nyandung aja blon sekolah batu. Aduh, gak boleh beka dijadai. Bagian nu endek nulungan jelema hayang nyenangkeun pikiran boleh bae nyandung. Tapi lamun endek katentreman jiwa hayang ka Allah boro-boro 2 boro-boro 3 hiji ge kadang-kadang maka babawa salat teu khusyuk hiji ge kadang-kadang mah nu tadina sok baca Quran sajuz bebas poe kulantaran manyun bae puyeng ieu kere hiji bae ge hiji ieu hese kadu letak ge neangan pamajikanana nu bisa dibawa ibadah jeung nu bisa dibawa sugih kitu bae geus. Jah susah mah keur. Ulah sok bebeja
supaya nu bisa dibawa susah itu susah bagus tunggu dicaritakeun geukeun imun sugih bisa henteu aya jelema keur susah mangan sakadar boga sapedah doang ngaji getol salat tentrem silaturahim ka dulur-dulurna pohara jasa ka babaturan ge masih keneh ka sorang keneh bae naek boga apansa ngaji henteu silaturahmi ka dulur geus henteu aya dulur ge di jalan henteu milu ditaekeun kacana ribet tah eta karana teu bisa sugih tah kos kitu tah teu bisa sugih tah loba jelema keur susah ibadah barang sugih teu ibadah maning susah tah maning sugih loba teu bisa ibadah keur gering manyana nyeri suku Jumatna ge jam 10 ingkut baju neangan tempat nunggunaheun di tihang ya embung kaganggu ku batur maca sholawat nage bisa 500 kadang-kadang 1000 ka eta teh akan keur gering mah Jumatna getol ti heula jeung ibadah-ibadah nu lain ngomong lagi lempeng jasa budak lah jadi hirup teh naonan geus ya sing bararasa ibadah deuleu aing tah mentak aing alhamdulillah ya ku Allah dibere nyeri suku ye gara-gara tabrakan ye aing ku ari mah Jumat na isu keneh salat nu lain ja ingat komo mun haju dicabut kumaha mun haju dicabut geus aing ibadah mangeuna lalempeng ka anakna geus sing ada sia kata tanggana kitu ka dulurna kitu menang 5 bulan cager jalan ke masjid pohoan poho ke masjid teh geus teu kadeuleu eta jalan teh teu kadeuleu sama sakali adur-aduran deui tah maning gering tah maning sehat maning gering tah maning sehat tah si awat gak jawab lah sih awatak segala rupa ge aya rahasia Allah subhanahu keur kawin jeung itu matun nu beke jeung nu hideung ngaji getol salat getol maca Quran sapoe kadang-kadang bisa 3 juz ye silaturahim Masya Allah kasih weran tapi barang dek we nu eta ditinggalkeun kabengbat ku urang Karawang nu lenjang Masya Allah kuari nyaju jualan bae sawah dijual dibawa ke Karawang datang ka aya buruan ge dijual nyaju ngaji ti lo silaturahim ge kitu keneh jageulis tah maningan nu geulis tah maning nu jorek tah apa majikan ji rahasia Allah nah tuh anu geulis saja makan hati mah anu ka neraka ka ditu jang naon teu maning nu eta lantaran begitu kawin jeung nu geulis mah serba kagok dek ditinggalkeun sieun ku batur dek dibabawa atuh kumaha atuh geus pokona mah hesebat keur kawin jeung nu teu pati geulis mah tas blang nyawa sia tas blang nu ka mana bae tinggalkeun bebas maaf lah moal lain udahekeun ieu tenang nya na kada teh tenang di masjid ge kebal kabalik tenang ceknya weh di mah kumaha suabodo ya anu udahekeun los moal pokona mah potongan kos kitu mah tiba heula ge teu daekeun tenang eta keur carita sombralna aya rahasia tementak mendingan kawin kanu jore tetapi urang bisa ibadah nganu jorena deui nya jorenya teu ibadahnya galak anggeus-anggeusan tah mah mending bebaskeun bae geus ka ditu sia pupurieun sekurang geus Masya Allah tah akal keur carita akal nu nyandung loba akal tajeun ku kumaha ge dijieun-jieun bae geus
dijinjinya nulan jam bae anon kan nulan jam buka janji ngariung ngariung naon ditungguan bae haju babaturana nangis di calling di nelepon kerintah di mana kene iya geus siap-siap ngariung macam bajikan bogoh dek gilir segara ngariung saya tak babaturan si Edi telepon barang-barang sekalian emang malam ini ngariung bu iya sarua nggak bohong kabehan geus mudah-mudahan kasalar gak bae eta mah nu pae naon ngariung pilakli dia tuh geus jawa lain bagaji atuh babal dipake ieu geus lamun aya jelema ngarusak akalna lantaran mabok kena sanksi si Edi mabok bir mabok mensen vodka dan lain sebagainya datang ke seserian sorangan nah ieu panggil kulurah lurah manggil laporkeun ka polisi eta lurah tah nu wajib dalingakeun nyana geus kudu patwa ka RT RW besi ieu rakyat urang aya nu mabok laporkeun ka aing engke aing telepon polsek pokona ieu diadili kudu dirangke 80 kali rangketan pecut sanksi tah ngarusak akal mabok ngarusak akal nagara bakal ambuh lamun pemudana muara rabok nda kumaha neruskeun ieu nagara sementara persainganana nu luar biasa tatangga negara tatangga urang Malaysia nu geus kaciri ku urang kadenge ku urang maju padahal guguruna di Indonesia Thailand geus maju Korea nu kamari di bawah Indonesia weuh kuari politik geus aya di awang-awang Korea mah Vietnam nu kamari ieu mah lah sapira Vietnam kebo malulu di Vietnam mah tapi kuari geus maju luar biasa Vietnam bae geus bisa ngulinkeun politik jeung perekonomianna sehingga stabil ai di Indonesia ya kieu-kieu bae lantaran kadenge ku urang SMP mabok SMA mabok geus kuliahna ge mabok ketika jadi DPR mabok ndek maju kumaha ieu nagara menjadi camat mabok jadi bupati PI geus acak-acakan atuh nah ieu de kumaha ieu nagara teh lamun mamantak dikenakeun sanksi mabok panggil pak lurahna mabok siap barang dipanggil teh buai ge cenah tidak ku lurah ieu ngabarengan lurah mana eta lurah Amerika ngan beungeut apa beungeut Cikupa teu bareres ieu mabok kena sanksi di kitab mah menurut syariat jelema mabok panggil rangket sebab ngarusak nu mulia jang dirina ge acak-acakan komo jang mawa negara deuk kumaha ge deuk kadituna nu marabok nu zina geus teu caritakeun di Indonesia baheula mah deuk sekolah supaya pinter Bandung oh asal geus sekolah di Bandung bae geus buang gak jasa wari balik di Bandung sesa mabok jeung sesa zina Yogyakarta wah istimewa kota pelajar nasional terkenal luar biasa wari sekolah di Jogja balik di Jogja sesa mabok sesa zina kumaha ieu Indonesia ieu akal wajib dikenakeun diat tuh ngarusak akal sing hade ieu urang menceritakeun perusakan akal masyaallah teu kudu jauh asup ka Indomaret di dinya deuleu minuman nu memabokan deuleu di Indomaret tanggung jawab saya tak mui eta teh
pan MUI teh aya MUI desa, MUI kecamatan, MUI kabupaten. Lapor orang ka MUI. MUI na walah wah teu bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, geus lajen negara orang mah negara demokrasi, ulah sok aju macem-macem segala dakwah segala naon. MUI sih ngomong gitu. Lain hayu tanggung jawab. Deuk kumaha ta Indonesia eta keur carita di urang. Urang terus ka Sumarekon. Coba deuleu di dinya minuman. Wah, geus lain Fanta, lain Sprite deui, geus lain 7 up deui. Masya Allah, geus puguh bir bintang mah, geus puguh bir hitam mah, geus puguh Manson mah, geus puguh vodka mah, geus puguh minuman-minuman buah. Ti mimiti nu botol segede kieu datang ka nu segede kieu saya. Ja kos kitu mah keur kula di Amerika kos kitu. Wari di urang. Nu aneh deui begitu urang turun di Yordan eta naon karangarana ka bandarana urang cicing terus leumpang ka dinya eta negara Islam Masya Allah minuman ambalaya minuman haram aya di urang deuleu coba wah geus ambalaya tah ieulah negara nu bentuk da demokrasi nu liberal teh kos kieu betah henteu tah di negara nu undang-undangna model kos kieu betah dolos teu betah berpikir urang diserahkeun ka urang sebagai rakyat nu nyicingan sebuah negara nu ku urang dicintai Ibu Pertiwi ieu nangis sebab urang geus teu ngurusan kumaha bakal ka dituna ieu zaman kamari ieu mah urang teh geuleuk-leutik eueuh anu ngadenge urang sugan mabok di pasar Kemis Sumalaya mabok di kebun kalapa picung komo picung mah moal aya nu mararabok teh keur leutik mah hese terus datang ka tahun 80 mulai rada aya celetak-celetik hiji dua 8 hiji 82 8 90 90 tahun 2000 mah hese neangan pemuda teu mabok pikiranin urang ya mun ditanya sia mabok mah anak sa anak haji sa Suaib ambo budak ya anak haji Suaib ye sia ye baturna ye mabok anak sa Haji Junaid ngaranna baragus Haji Suaib Haji Junaid Haji Soleh anak marabok ya kok baca bayu bapak nama bagus Suaib Junaid Soleh siasa ngaran ini Ronaldo tadi bapak ngaranan Ronaldo aduh put bereskeun put ngaranan padu bae asal bisa nyepak 12 ye pilak beli dia tuh aduh ya gaji teu kapake kurang tapi sangat penting Inzala bijurin munakal lengitna ieu adalah kutatunu lahu irsun tatuna teh kewajiban irsun embok au hukumatun atawa hukumah na ieu wajaba duanana wajibnya wajib irsun atawa hukumannya wajib diat ngarusak akal teh aya dua rupa aya nu ngarusak akal teh kufel terusak jirim nama tapi daya fikirna rusak dibere megadon dibere kitu non beka dibere ektasi dibere non deui kadang-kadang tuh sia mah segala inek segala naon berloon teh coba ya Allah rusak diat kuari badi rusak nate aku lantaran diharu biru ditinggang otakna luka dibacok luka berarti aya luka sehingga rusak kerusakan akal teh ku luka
wajib dua nya akalna wajib dibayar diat nyalukana luka naon ieu mutihah berarti lantaran dina sirah sabaraha ukuran-ukuranana nuku urang geus diaji tah eta dua kewajiban nya leungit akalna ngarusak akal nya jur'inna. Masya Allah. Wa fi qaulin cek dina hiji kaul maya dukhulul aqallu fil aksar asub anu leuwih saeutik dina asupna kanu leuwih loba antara akal jeung tatu mana nu leuwih gede apa gedean akal rusakna apa gedean tatu apa kegedean tatu apa gedean akal tah eta teh aya anu buah nyapretna gede jasa sehingga ngabohewelanana gede otak teh nah akalna rusakna mah teu sabaraha pemikiranna mah geus nu leutik diasupkeun anu gede atawa ari tatu nama teu sabaraha ngan akal parah tatu asupkeun ka akal cek sakaolna seperti kos itu walau idalamun kizae dirusak akalna ngaku leungit akalna bailam yantazim qauluhu wa filuhu bi khalwati palahu diatun bila yaminin andai kata Ki Zaid jeung Ki Umar teh ribut kemudian Ki Zaid dianiaya ku Ki Umar leungit akalna sehingga begitu diperiksa ku hakim dites ku hakim tentang kaleungitan akalna eta teh kudu dicoba ku hakim teh ternyata begitu diteliti teratur ngomongna kitu keneh pagaweanana dicek ketika manehna keur nyorangan teh kumaha tah coba ngomongna ngaur pagaweanana ngehnyana nyeun pancing haju bake parapia handap da ditendenan kayu mancing di hareupeun imah wah guys iya matanya kurang cekeran mancing jeung samancing aduh jeung doi jeung wah ieu budak kira da lain deui seserian sorangan ceritanya gitu menang padahal sudah jepit blon iya rusak akal rusak ucapan jeung pagawean dina ketikanya keur nyorangan falahu diatun bila yaminin teu kudu disumpah deui eta mah jelas geus rusak wajib bayar diat disami diatun kitu keneh ngaleungitkeun pangdenge diat nuzuni disulun celina doang mai celina doang tapi dedengeanana mah teu saparo wakila histun nafsi walau azalamun ngaleungitkeun nuzunehi jelema teh kana dua celina wasamahu jeung pangdengena ceulina eueuh pangdengena ge kan aya ceulina doang pangdengena mah tetep aya pangdengena doang ceulina mah tetep ieu mah duanana nya ceulina nya pangdengena wajib diat dua nya pangdenge nya ceuli pan aya jelema tek dicekal ku urang tinju ceulina geus tore komo haju kaluarnana kaluar getih maka di gendanganana pecah geus asal gendanganana pecah bae geus dua rupa engke bakalna nu kaluarna imah putih cairan wa imah hejo cule atawa jelema osok kana cai mun kana cai kasupan cai teu dikaluarkeun deui dedengeanna mah aya ngan kaluar ai ditiju wa kitu atau dipeupeuh eta gendanganna pecah tai ceulina mah aya dedengeanna doang dia mun jeung ceulina dirampungkeun set nya dedengeanna nya ceulina dua dia walau ida wallahu a'lam.